Aing mah hayang ngarabi. Narikan wae di camer kan ada pagawean teu boga. Kumaha gitu. Dieur gitu. Bingung dak geus kieu mah aduh. Camer narikan wae deh. Pagawean teu boga. Aing mah nongkrong di dieu we, nongkrong di dieu ya. Oh, ieu teh keur ngahulang kita ya. Duh. Amar narikan kawin. Pagawean teu boga deh tuh. Aya nama kieu urang kudu sing sabar. Anguran mah doakeun, kolot mah. Naon ieu teh? Doa apa naon anu moat? Heueuh pan tadi cek di dinya lain eta naon teh. Iya, cenah bieu keur ngalalamun cek urang teh anguran mah doakeun, bari maca Fatihah naon. Yang kawin teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Irah maot teh. Oh, nu maot itu naon ieu teh? Geus saya nama doakeun geus mah. Heueuh nyata anguran mah urang kirim maca Fatihah naon pan anu geus maot mah teh geus teu butuhan duit henteu anguran mah sodakokeun ka budak yatim boga duit mah kitu. Stres aing ngejijing kieu mah lieur. Kenapa nih? Ah, si eta mah biasana lieur.